Alkisah aya hiji mojang ngaranna bawang bodas. Cicing bareng jeung indung tiri jeung lanceuk tirina anu ngaranna bawang beureum. Indung tiri jeung lanceuk tirina eta miboga sifat anu kacida gorengna. Maranehna sok ngalakukeun hal-hal anu teu hade ka bawang bodas. Baheula mah kahirupan bawang bodas kacida begjana, tapi sanes bapana nikah deui jeung hiji randa anu boga anak ngaranna bawang beureum, hirupna jadi robah. Kila carita ngeunaan bawang bodas jeung bawang beureum. Bodas kemana tuh? Mana daerah di meja? Di mana siapa? Buru-buru ibu, abi lapar. Mana berada? Isukna bawang bodas anu keur sare digudangkeun ku indung tiri jeung bawang beureum. Buru sesuaikan baju abi isukan naik bukan pangeran. Mohon. Ngadangu indung tiri jeung bawang beureum nita manehna pikeun nyese baju bawang bodas tuluy buru-buru indit ka walungan. Saenggeus rengse nyese baju dina perjalanan balik aya saurang laki-laki anu keur aus sarta minta tulung ka bawang bodas. Nalika nepi ka imah, bawang bodas ningali indung tiri jeung bawang beureum keur calig. Indung tiri jeung bawang beureum ningali bawang bodas mawa hiji barang. Ibu, ada di plastik barang pulang. Ibu, tinggal sampai tiga wayang. Gimana ini? Ya kan? Iya, tiga bawang bodas. Saya. Itu ayah. Indungna ngagaro bari ngagogorowok nyauran bawang bodas. Tuluy bawang bodas gancang nyamperkeun indung tirina. Indung tiri dihukum sarta cicing diimah tangkal di tengah leuweung anu sepi. Sababaraha bulan ti harita pangeran nikah jeung bawang bodas sarta bawang bodas hirup bagja babarengan jeung pangeran. Pesan moralna nyaeta pikeun solawasna bager sareng ikhlas ka batur.